tata boga salaki teh nganggur we pagawean HS coba moal poingan aing muneran nu kieu we kadaangan teh eueuh deui selain tinu kieu naon gening kudidaang teh kebenaran si Ece teh aya ninganan sugandaikeun diajakan deui gawe poe ya halo Ece lain naon ieu teh make naon ieu teh kumaha ieu keur naon ce nya eta teh boga nanaon di dapur nya nu kieu we nu di alan nu di si akang teh can gawe keneh wae pagawean eta we meuni teu boga nanaon pagawean teh kabeuki teh udah kumaha deui kumaha atuh daekeun teu gawe teh ieu teh heulah keun bae lah heuh atuh kudu daek nyawa nyarekan kira-kirana nya teh can bebeja apanan balari bebeja heula atuh bebeja heula nya teh sok sieun ulah di bebeja moal ulahkeun moal heuh sampai teu bebeja heula pan meureun teh Agustus ce euceut teh pan perlu ngabaso naon kita Agustus teh mah ulang balik jeung urang balik deui urang ayeuna meungpeung titah neangan kudu nungan neangan gawe ka mana nu puguhna gawena di dinya gajina sabaraha curang ge 17 kumaha gawena nya gaweana malah meureunana sabiasana atuh masak beras beres masak beras beres ari piring jeung masak mah atuh kuduna mah leuwih ti sakitu teu mana gaji awal mah kitu ce di mana-mana ge atuh daripada euceut di balangsak piceun kieu ulah pan jang ayeuna teh bukan naon begitu dipiceun dipiceun ke dibere duit ku urang ulah keun bae gaya atuh ari ulah mah arek mah ieu gawe teh ieu nu seriusna nunungana bager ke mun geus 2 bulan 3 bulan cenah ning naik jadi 2,5 juta lila-lila 3 juta sebulan gede atuh gede atuh udah itu sebenarnya mah bingung tenang we lah soal eta mah misalnya ece ayeuna geus teu boga duit diongkosan ku urang da urang mah dibere ongkosna udah bingung ngasok sieun pas da pasti malin sok sieun da pasti ulaheun nah pokona main nama bebeja heula jigan jaran ka si akang soalna kieu kan mah ai urang mah da sok sieun pajarkeun monjok-monjok urang mah ditungguan we di dieu cek bebeja heula arek mah isukan uang berangkatna jeung urang berangkat lah langsung wah atuh embung kitu mangke kumaha urang mun geus kapanggih misalnya orang mun teu bebeja dengekeun lamun urang teu bebeja mun ece teu bebeja ka si akang kan meureun aing geus bebeja mah puguh ada meureunan bebeja aing langsung berangkat mah urang atuh disalahkeun arek mah heuh bebeja lagi asa ulah ka mana dong urang duduan di dieu arek kitu arek kieu meureun urang marek kabar gejala itu mah di dieu ari udud dia nangan ya ieuh di dieu ya hari udud anjir kena ya 17 gaji padahal tadi itu nama 2 juta korekna di eueuh aing aing bingung mana di pamajikan teh tapi acan ya ampun kamana cenah mi eueuh kieu aing ka mana cenah ieu teh Kang naon aing naon ieu teh kieu urang teh neangan maneh itu tadi teh na arek naon make kopi atuh siduhkeun maneh teh siduhkeun lamun boga kopi na pan boga kopi pira geus beak nu kamari meureun anu sok ngopi aduh udud eueuh aing mah ampun naon itu salaki teh nganyuk heula atuh teu sarangup nganyuk wae teh kamari ngan nganyuk ke mayar teu pan akang pagawean HS atuh rek mayarna ti mana udah HS teh kieu naon kieu we aing ngeker kieu teh tadi ge dengekeun arek bebeja mana ieu teh arek ngasuluk lain arek gawe di gawe mana sih teh kos nu teu gablek salaki ari sia tengah gaan aing lain gawe aing meureun dipangusahakeun ngajan gue molor unggal poe arek kumaha atuh ngabantah aing lain ngabantah marek ngabantuan salaki alah sia mah teu ngarang nanggawe jeung saha atuh sia teh aya we ka kota heula da saman ge balik sabulan teu pira sabulan heueuh aduh aing jeung saha meureunna da atuh da babari nyangu saha ieu geus sangu komo usia meureun teu nyangu diajar we sorangan atuh meurih aing mah ampun masa sih nu ngajak gawena aya di tu babaturan lalaki awewe digebotan ku aing coba naon maksudna make digebotan batur manulungan ngajak gawe make digebotan eta we teu nganggap ka aing pan aing teh salaki lain banget teu nganggap batur mah haat meureunan ngajak gawe bisi arek moal mah teu nanang aya we jang lalaki kitu lain gerak ka awewe lalaki awewe sih nu ngajakna itu
Lalaki babaturan Tuh, urang. mau lalaki mah aing curiga. Angka kudu Bawa-bawa curiga. sia ka maneh. Lamun awewe mah leuheung. Urang kitu mun arek ge. Bejakeun heula jeung. Da daek gawe di imah maneh. Aya bejakeun heula ayeuna. Sila ka dieu tuh. Moal ge daek keuna jauh di ditu. Oh jauh. Kieu bae bejakeun aya ujung lalaki gitu. Sorangan lah urang Lain tanyakeun lah jeung bejakeun lah aya, bejakeun lah. Jeung bejakeun lah aya teh jang kieu. jauh henteu. Jeung Jauh. kitu. Kalau ngajak teh awewe aya ge kudu jang lalaki atuh pagawean mah. Kulila-lila deui sia teh teh. Secara langkeu bari jeung korek eueuh yang udud ge aing ampun. Bang, Naon kumaha? Kabarna kumaha? duh aing Iya kumaha? ulaheun. Aya teh cenah daripada ngajak abi mah jang pagawean lalaki we cenah manehna arek ini cenah Jang kitu. lalaki. Nos dibejakeun gawe di imah ngan keke ulat pajar teh teu eueuh jang ngawulaan Jang manehna. lalaki mah eueuh. Teh kaulaan teuing salaki ngejadau gitu mah. Urang nyawa atuh sifat kana salaki teh mah. Tong tarik teuing sabisi ka dieu kayak salaki urang ada Yang henteu aya urang di dieu. Nyata nyahoan mah disebutkeun lalaki mun nyahoan manehna meureun mana teuing. Aing mah ampun. Da meureun suatu saat pasti nyahoan maneh nu mawah yang digebotan cenah saha tah lalakina cenah kitu. Megebotan. Zaman ayeuna mah ngebotan mah ripuh teh bisa diduitkeun. Lah kumaha aya jago jadi ayeuna mah. Heueuh pan nyaho sorangan denganan jelema itu mah Lain. kitu sok urang mah. Meureun kumaha atuh? Udah, Ya itu pagawean. Kumaha teh teu bisa ari kieu mah. Aing mah jang lalaki mah eueuh da hese lalaki Da mah. geus dibejakeun cenah gawe di imah na daek teu Mun masak. si akang daek ieu mah ngasuh budak, ngasuh aki-aki aya aki-aki ieu. Ieu daek baru ge ngasuh aki-aki. Aya anu kitu. Dinyung kopi ge moungeun. Oh, da digaji meureun. Aya kitu. Bejakeun. Ieu ngurus aki-aki. Bejakeun Geus heula. bisa udang-udang kacan. Heuh bejakeun heula. Bejakeun heula Jik. Bejakeun. Isi ka dieu sia. bejakeun. Heula dagoan heula. Saleba alasan naik dibawa gawe teh nya. Mun salaki gawe. Kang, Ieu naon. Kumaha ieu teh? aya cenah pagawean Ya teh. urang gawean dina Heeh, naon? pan bieu teh ngomongkeun teh mah. Jauh teh jelema teh mun ka dieu atuh. Da mungeun yang di ditu cenah bari tinggal naon di ditu. Di warung di mana? Lain di jalan, Oh. kieu cenah. Eta teh lalaki teh geus wau jeung maneh nu ngajak ngajak teh. Nyawa, piraku ge teu wau. Lain dengekeun heula atuh. Kumaha? Aya pagawean teh ngan cenah ngurus lalaki teu walakaya, ngurus aki-aki. Geus teu wa- Aki geus teu walakaya. Heueuh diurus itu di Ngararaji saing mah. Baru aki-aki kitu mah kitu. bisa ngomong tuh bilang modal ka batur hayang daek moal. Hah? Daek moal. Anak mung teuing aing mah. Lamun ngurus ieu mah budak sakola anu gara radis daek. Ai maneh akang itu mung, ieu mung. Ih. Hayang teh kitu we ngagogoler buuk geus gondrong gitu oge. Alah. Eta mawa udud teh jelema eta, minta udud. Teuing mah teh nyaho, nya Siapa dia tuh? kanen kitu we. Kumaha aing bingung. Moal kitu bejakeun Jik. Mung kitu. Bae abi rek Lamun ini kuli ieu mah. Aduh, aing. pamajikan Teuing lah. urang nya manehna. Dengekeun lah. Urang pikiran langke saeuting. Maneh teh gawe entong gitu. Atuh da ari serentak ieu mah kumaha atuh. Lah kos anu dek tinggalkeun lila we sabulan ge balik deui engke ge oge. Bejakeun heula we atuh Jik kitu. Hantam ieu teh titah bulak-balik capek. Dieu hade kitu jelemana. Heuda Anu minta mungeun. udud kitu aing. Mungeun. Bejakeun heula kitu. Mung lah ngurus aki-aki mah. Udah. Gawean tah rese aya rajeun ngurus aki-aki geus teu walakaya. Armung aing mah dina ngobehana. Ini kudu loba itu ieu na teu gawe. Kang. Heh, Iya naon? Kumaha cenah? Daekeun teh salaki maneh teh. nya eta mungeun. Nah, make mungkeun. Apa ngurus nu kitu mah mung. Ngurus nu kitu naon jelema? Emang jelema eta ge pokna teh lamun ngurus gadis mah daek we. Burung atuh ngurus gadis mah aing ge daek atuh. Ai eta atuh kumaha rek mah cenah? Eta segala hara rese Kumaha nya. atuh? Rek cenah pajar terp di pikiran heula sapenting mah. Geus aing arek mantog teh Lain boga duit teh eta. Nah jang naon dulu. Iya mun teu boga duit tak diberelin jang naon duit. Oh, sok atuh. Duitna ge engke ulah ka dieu deui. Kah, ajakeun ka saklaki maneh tong loba ulang-ulang pikir deui ngajedog gitu. Pamajikan teh kaparaban.
Cewek ka dia deui lah isukan. Ting mendaek teh aing Aduh, aing gagal itu teh merek gawe teh da eta boga salaki nang segala ulah. Susah iki mah ampun aing. Kang, nah itu kumaha cenah jadi we balik deui. Balik? lain minta udud teh dia Boro-boro minta udud amukeun da eta ngales siga nu ngalejaukeun ning urang mah. Da akang gara-gara anak kitu coba mah. isukan we atuh isukan Moal cenah. kakang berpikir lah kakang Moal cenah kakang nasna Eta gara-gara atuh sia teh na meuni kudu asrak-asrakan teuing saya na we atuh Cayana da anjing pun sampeunya. yang penting mah beuteung wareg eta basa Nah, boro-boro mbak wareg. Teh, wareg di mana mimiti. sia mah idiot coba Enggak boga salaki asangan kitu we. Geus eueuh mun si akang eta teh. Coba mun si akang tadi teh jadi salaki urang bangunna senang. Sigana teh duit loba, moal musim daang moal jeung kieu wae. Sedih mah. Salaki asangan kitu.